ngangok-ngangok kena kabumbulang segala rupa. Sareng bapak oge di dieu panginten parantos cekap Pak. Ki Obing ngasongkeun pananya seolah-olah ngarasa kabeuratan lamun manehna kudu ngahagalkeun manggihan karena kabumbulang. Kapan sangkut pautna oge jeung incu kaula Ki Karna. Jadi sakuduna silih hampura ngalubarkeun segala kasalahan teh jeung jenisna. Nu diebrekeun ku patarema leungeun tananing nemongkeun kabersihan hate. Ari diri kaula mangan sakadar jalana pikeun ngakurkeun. Aki Mursid nyaritakna dari anaker. Oh, janten karena nama dacan kantenan nyaluyuan ieu teh Pak kitu maksudna teh. Ari karena mah geus pasti ieu. Geus pasti Raup. Pasti nyaluyuan moal pati-pati kaula ayeuna datang lamun teu disatujuan ku manehanana. Ngan leuwih utama Andika kabeh kudu langsung adu hareupan jeung manehanana ngawakilan ka kaula mah moal puguh ngawakilkeun ka kaula mah kitu maksudna teh. Madraub ngahuleng. Anu saterusna rutret jeung pada baturna saolah-olah manehna ngarasa sangsi. Pinuh kurasa timuru jeung curiga sok sieun maksudna Aki Mursid dengan sakadar akon-akon malulu. Nu sanyata nama ukur tipu daya masang pitapak pikeun malas kanyeri ka manehanana. Da kitu atuh. Ari jelema nu sok jurig ka batur mah nu sok khianat ka batur teu weleh-weleh. Aya rasa kasalempangan. Bawi raos kuring sareng pamursid oge parantos cekap kanggo ngedalekeun silih hampurana mah komo upami diemutkeun kapan bapak teh sabage eyangna kitu. Teu bisa Raup, teu bisa kitu wae. Jeung kaula atawa jeung ieu Widarma bisa dilakukeun di dieu. Tapi jeung Ki Karna tetep kudu dilakukeun langsung adu hareupan. Eta mah pikir we anu leuwih asak. Hayang we Andika supaya ieu urusan ulah nepi ka kapapanjangan. Ayeuna Andika sarerea init. Andika sarerea init bareng jeung kaula. Cenah mung. Natena naon. Kaula mah geus cukup satekah polah pikeun nempuh jalan bener sarta wajar. Heug atuh Raup, Obing. Permisi we kaula rek balik ayeuna mah. Ha? Aki Mursid bari cengkat tina diukna. Nya kitu Widarma nguniang huda ngabarengan Aki Mursid. Mideungeuh putusan Aki Mursid bener-bener geus teu bisa ditawar deui Madraub jeung Ki Obing silih reret badami ku panonna. Anu antuk nang maranehna eleh deet bring bae naluturkeun Aki Mursid marilu kabungbulang. Lantaran pikirna memang taya untungna mumusuhan jeung Karna teh. Maranehanana katitih sagala-galana. Anu salilanna teu hade teh masing-masing hatena ngarasa teu tentrem. Ieu sababna nu matak ayeuna maranehanana ngawayahanakeun maneh milu bareng jeung Aki Mursid. Ngan sakadar rek patarema leungeun jeung Karna pikeun ngalubarkeun sagala kasalahan-kasalahan anu geus dilakukeun ku maranehanana sabatur-batur. Teka catur kumaha carana nu silih hampuraan ngan tetela Madraub Ki Obing katut duaan baturna. Teu sedikna careurik opatanana paungku-ungku nyang hareupan Karna nu kaayaanana pikasediheun. Beungeut barengep ngagarempeng gareuneuk sasat hasil gawe maranehanana. Leuwih-leuwih Madraub jeung Ki Obing bari ngaguguk teh nyuuh kana suku Karna anu harita keur ngajepat bari carinak daku Cimata. Sagala kanyeri kapeuri sarta katungara anu harita keur karanapan ngadadak buyar barang nyaksian pertobatan ieu opat jelema nu keur waktu ka tukang-tukang mah mangrupa hiji lawan anu taya ras-rasan pisan.
Aki Mursid nini amah pasuta Katut Widarma nu harita milu nyaksian teu wudu sarerea oge atuh pada ngecelakeun Cimata Kabunga. Leuwih-leuwih Aki Mursid ngingetkeun hasil gawena teh henteu mubadir. Ku jalan ieu manehna geus bisa meruhkeun nafsuna madraub sabatur-batur. Memang hasil gawe nu teu sapira, tapi mun ngingetkeun kana caritaanana madraub jeung Ki Obing anu sanuk-sanuk minta pangampura sarta bari ngedalkeun janji yen maranehna rek ngeureunnan tina sagala maksiat anu saeutik boh lobana matak ngarugikeun hirup kumbuh. Lain deui matak ngagedean hate Aki Mursid sok sanajan ngan kakara mangrupa janji malulu, tapi pasti teu saeutik bakal nimulkeun pangaruhna pikeun hirup kumbuh sapopoena. Lantaran grafik keamanan teh pinasti bakal ngaronjat tinu geus-geus di eta wilayah. Bada magrib Aki Mursid ngariung saimah-imah minangka keur sosonoan lantaran poe isukan karena rek miang ka Garut. Teges namah kagadog dibawa ku pasuta. Malah Widarma oge teu tinggalin rek milu marengan keur mah hayang nyaho kumaha kaayaanana situ bagenit. Katurug-turug manehna ngarasa sungkan lamun kudu pajauh kudu paanggang jeung karna. Anu lain bae mangrupa sobat dalit, tapi oge geus ngajadi dulur pet ku hinis jeung paribasa teh mah teu beda ti dulur patung turunan hulu wae. Ngan ku sabab dina umur masarua pisan masing-masing cukup kupada nyebut ngaran. Lantaran itu ieu oge susah nangtukeunana mana nu leuwih kolot, naha Karna naha Widarma. Arita Aki Mursid keur ngaglenut mapatahan Karna. Atuh da ku kitu teh mah ngaran-ngaran ka incu, gede ku gedena, pinter ku pinterna. Teu weleh bae nyaa sarta deudeuh komo deui Karna mah kapan ayana di Aki Mursid teh sasatikeun leutik keneh. Ayeuna geus dewasa ari heug teu rek ningalkeun eta tempat munasabah boh Aki Mursid boh nini amah pidaku bae make teu ngarasa berat ti belat. Sanajan maksud Karna mah cenah moal salilana cicing digadog ngandek saminggu atau 2 minggu paling lila oge jika nama sabulan digadogna teh. Karena Ujang kumaha Ki? Aki teh moal bisa mahana naon-naon kasep. Moal bisa mahana naon-naon salian di ilmu panemu nuku hidup geus kapimili. Sanajan eta ilmu panemu teh sabaraha, tapi cukup pikeun ngajaga awak mah sarta ngabela diri dina sakalian kasalempek mah. Jadi jelas lain pikeun agul eta ilmu teh, lain pikeun agul dipake adigung-adiguna kasep. Gede hulu bari nepak dada umangkeuh ieu aing lalaki langit lanang jagat. Lantaran kitu pedade sanyana mangan boleh kerkeun budi parangi sarta rengkak polah nu kacidanistana. Lamun urang boga ilmu ukura saeutik teu sabaraha komo lamun pinuhna ilmu eta dipake somong adigung-adiguna. Ieu aing teu batur kadeh eta teh nya. Poma oge sanajan bener jago carek wilanganana sepi tanding sudah lawan, mangka inget sarta cangded pageuh dina ati sanubari yen kangaranan manusia kabeh oge taya anu unggul taya anu punjul.
sakumaha pinterna, sakumaha luhur kutak gede duniana, sakumaha gagah rongkahna. Dina hiji waktu mah kudu bae ngaranapan tiporea tragrag kahanap. Sumuhun leres nyakseni pisan, kitu pisan panginten Aki. Lajeng kumaha? Jadi teges nama jalu. Apan aya geuningan naon teh aya dina naon nyanyian budak leutik baheula. Pupuh asmarandana geuningan teh. Eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae raga taya pangawasa. Lamunnya kasasar lampah, nafsu nu mata kaduhung, badan nu katempuhan. Kitu dapan, eta teh papatah pisan, papatah kolot. Dawuhan pangeran dina Quran geus natrat. Ngalarang ka manusia yen dina enggoning lumaku di alam dunya ieu teh ulah adigung adiguna gede hulu ieu aing henteu batur. Lantaran manusia mah sakumaha bedasna oge moal bisa nanangkep jagat. Sok moal bisa sakumaha gagah, sakumaha kuat, sakumaha bedas, moal bisa nanangkep jagat. Sakumaha halughug jangkung luhur oge moal bisa ngeleuwihan luhurna gunung. Sakumaha gagah rongkahna oge moal bisa nambak sagara. Kurang kumaha apan gagahna Raja Julkarnaen, kurang kumaha rongkahna Raja Cina baheula. Oge aya nu leuwih hebat kakawasaanana sarta kaagunganana nyaeta Raja Numrud atawa Raja Fir'aun. Tapi akhirna mah geuning bisa diruntuhkeun. Dina hiji mangsa mah kudu ti bebeut nepi ka teu bisa menyat deui. Eta teh raja. Komo urang atuh. Ukur rakyat biasa. Jadi kabeh eta teh lian ti mangrupa hiji tanda-tanda nu perlu ditapakuran ku urang. Yen manusia mah kabeh oge saya anu unggul. Anu unggul pinunjul mah ngan zat nu maha tunggal nyaeta Gusti Allah pangeran sadayana alam. Zat nu maha murbeng alam, maha kasebutna ge. Sok geura coba amalkeun Asmaul Husna. Eta ngaran-ngaran Allah, ngaran-ngaran pangeran urang anu 88 siki 100 malah mah. Asmaul Husna teh. Ku urang coba teuman eta. Kabeh oge eta maha. Maha welas, maha asih, maha gagah, maha penyayang, maha luhur. Kumplit. Ari urang sebagai makhluk naon atuh nu kudu disombongkeun urang mah. Ukur sakadarna urang ngajalankeun parentah, ngajalankeun syariat. Hakikat mah anger milik Allah kasep. Taki itu jalu. Mohon lajeng kumaha Aki. Anu mata kilep kudu waspada dina enggoning mawa diri. Kudu waspada kasep. Dina enggoning mawa diri ku Aki didoakeun. Sajroning hidup lumaku muga-muga ulah pinangih jeung pancabaya kasep. Salawas hidup sing cager bager sarta aya dina rahmat jeung panangtajungan pangeran.
wayahna ku aki moal dibahanan naun-naun, boh barang, boh uang atawa pakarang. Ngan eta ruyung kawung heg bawa ku hidup pikeun pibatureun hidup lumaku ruyung kawung teh. Sanajan jirim nangan sakadar ruyung, tapi ku urang eta teh bisa sarta jadi bahan pikeun ditapakuran kasep. Kumaha maksad teh? Kedah ditapakuran kumaha aki? Gerak jalu urang pesek. Urang pesek eusina eta ruyung kawung teh malah mandar bisa di naon teh dipetik misilna, bisa diala ibaratna ruyung kawung atawana ruyung nu dijieuna tina galeuhna tangkal kawung atawa balukangna tangkal kawung. Da jerona mah eta tangkal kawung teh sarua we jeung tangkal kalapa, jerona mah hatean hate. Eta mah cangkangna kulitna eta teh. Kulitna tapi kanalna kabina-bina, asa bisa dijieun ruyung oge. Itu ruyung kawung teh. Nya eta salah sahiji tatangkalan nu sarbaguna pikeun manusia eta teh. Coba ku hidup tetenan tangkal kawung. Ai rupana mah goreng jeung carucukan. Carucukan teh pan aya harupat teh geuningan. Buluna rabi haralideung deui. Matak ngaranna oge si jangkung hideung cenah. Nyimas geulis jangkung hideung. Si geulis si jangkung hideung cenah. Eta tangkal kawung teh. Coba geura eta sarwaguna pikeun manusia. Tangkal kawung mah lahang nu amis rasana. Nu sok dijieun gula beureum. Patina lahang eta. Aren cuk urang mah. Lahang amis rasana. Sajabana biasa sok dijarieun gula beureum. Oge ngeunah pisan lamun diinum dipake tambahanna. Cina caina eta. Terus acina bisa dijieun bahan kadaharan aci kawung atawa tarigu teh geuningan. Cina acina eta teh. Nyaeta nu dijieun tina hatena tangkal kawung anu ngora keneh dijieun aci bisa eta. Bisa dijieun bahan kadaharan. Tarigu kawung, tarigu sampe ringan. Alus eta teh, aci kawung teh. Harupatna bisa dipake nulis baheula nama. Baheula mah nulis teh lain dina buku apaan. Baheula mah aya kapur jeung grip, grip jeung sabak. Tadi antarana harupatna bisa dipake nulis baheula mah. Aya kulumudna, lunglumna bisa dipake nyeungeut udud jeung paneker baheula mah. Kitu. Tah, lunglumna oge bisa dipake nyeungeut udud. Paneker teh memeh aya korek api, memeh aya gasolin, memeh aya tokai. Mun ayeuna mah baheula mah ku paneker. Gitu. Nya eta paneker teh besi diadukeun jeung batu. Itu. Nya kaluar percikan api. Tah keur ngahurungkeun teh make lunglum tina tangkal kawung. Kulumudna terus inyukna bisa dijieun hateup imah. Jadi iuh-iuh tina ayana hujan sarta panas hateupna teh nyaeta tina inyuk kawung.
malah sok dijieun eusi kursi sagala rupa, kursi jok di jerona teh inyuk wul eta teh. Memeh ku busa teh. Baheula macan memeh aya busa, kursi teh ku inyuk eusina teh. Di kursi anu aralus teh geuningan tah. Nah. Terus ayana daunna bisa dipake udud sarta nyerekna bisa dijieun sapu pikeun ngabersihan buruan tina balakna runtah-runtah. Tuh, kumaha teu mangpaatna tuh. Teu miti daun dipake udud, dipake nyieun udud daun kabung baheula mah ngeunah ada teh. Udud kolobot teh geuningan. Terus carulukna jalu buah kawung caruluk teh sakitu kacida atelna eta caruluk teh geuningan anu geus kolot tapi anu ngora keneh mah caruluk eta eusina memeh jadi cangkaleng teh pan dijieun kolang kaling teh eta teh kolang kaling teh cangkaleng anu ngora keneh rupana daging aing geus kolot mah jadi siki teh tah mah siki teh nu ngora teh pana rodas kitu ngajaran tul digasih ramutan kolang kaling eta teh cangkaleng teh diolah bisa dijieun bahan kadaharan jeung inuman cangkalengna oge tina buah caruluk eta buah kawung anu ngora keneh komo lamun dek bulan puasa geura eta kolang koling teh keur kolek cangkaleng laku pisan tuh apan tina tangkal kawung keneh wae eta teh kasep duh salajengna kumaha eta teh tah kitu danana Dharma mangpaatna tangkal kawung teh pikeun manusia heug ayeuna urang larapkeun kadiri urang pribadi sebagai manusia nu ku pangeran geus dipasihan budi akal nu dileuwihkeun tibatan makhluk-makhluk sejena nah urang bisa atawa henteu nurutan tangkal kawung dina harti ngawujudkeun dharma bakti ka bapada kaula bisa henteu urang ceuk rasa aki mah mustahil make teu bisa mustahil urang oge bermanfaat keur nu lain teh asal bener urang gumelar di alam dunya teh hayang aya gunana pikeun hirup kumuna manusia ku jalan tulung tinulungan daek mere mawe kasasama boh dina urusan kabutuh jasmani atawa rohani kasih leutik nu memang perlu sarta mikabutuh ku bingbingan urang kudu daek nyodorkeun leungeun pikeun nungtun ngajejeuhkeunana henteu lebar ngepretkeun riki saeutik nu ngaran sedekah teh ya henteu sungkan ngucapkeun papatah sanajan ukur sakecap kalawan bari dibarengan ku tekad sepi ing pamrih remi ing gawe artina sepi ing pamrih rami ing gawe teh tambah pamrih dina ngoni ngalakukeun naon rupa-rupa pagawean tanpa pamrih dangke oge aya buruhna ngarti setiap urang ngalakukeun hiji pagawean tong baroraah mah pagawean anu alus pagawean anu bener pagawean anu picalakaeun oge aya buruhna pagawean anu alus meureun buruhna teh alus deui pagawean goreng heueuh nya goreng deui buruhna teh kitu lamun geus nepi ka palbahdinya jalu asana teh piraku deui lamun teu ngawujud hiji kahirupan anu
karasana amis kareueut ku balarea. Dina harti jauh tina rasa lapar jeung hanaang, boh jasmanina boh rohanina, lantaran masing-masing manusia geus nyaho di kawajibanana. Si kaya daek ngepretkeun rizkina, si pinter henteu sungkan ngaluarkeun tanagana dina harti paheuyeuh-heuyeuh leungeun silih pimeuh ku adeudeuh silih siram ku kanyaa, silih saeuran pangabutuh anu akhirna aya ngawujud hiji hirup kumbuh nu adil sarta makmur tea gemah ripah loh dinawi tea kasep. Kayak ngidung heula ieu. Ada. Lajeng saterasna kumaha ieu teh? Peryogi pisan ieu. Abdi oge sareng Widarma duaan. Kana kaboruh model kieu aki. Urang teruskeun deui we. Ai teu bosen makanekeunana. Duh. Bujeng-bujeng kabosen atuh. Berogi pisan nambihan luang sang pengalaman aki. Kieu jalu. Salian teh eta mun harupat kawung bisa dipake nulis, urang oge bisa nulis. Nuliskeun perjalanan hirup urang sapopoena. Nyatetkeun hade jeung gorengna. Lamun nyata loba gorengna atau dina poe isukna mah urang kudu usaha satekah pola sangkan loba hadena. Kalakuan teh kudu dilakukeun teh. Anu akhirna leungit goreng timbul hadena marapat ngeusian lambaran-lambaran kahirupan urang sajroning ngumara di alam pabenangan. Tah eta simulna harupat teh paranti nuliskeun perjalanan hirup urang simulna teh boh hadena boh gorengna. Moal hese jalu lantaran urang ngagunakeun sapu tawadu ka pangeran. Anu akhirna urang bisa ngabersihkeun diri tina balana runtah-runtah dosa jeung doraka nu memang ngarupakeun penyakit jiwa. Jadi panghalang ka urang pikeun bisa narima sinar ilahi. Akhirna lamun urang geus nepi kana tingkat eta, teu mustahil lamun urang bakal kaimpungan ku batur jenuh kaseuneuhan ku balarea. Bisa mere iuh-iuh kasasama minangka jadi hateupna hirup kumbuh nu teu kurang-kurang pada mika butuh ku bingbingan kasep. Tah sakitu nana Dharma. Eta mah minangka garis gedena tapi ceuk rasa aki cukup oge pikeun dipake pedoman enggoning urang cumarita. Di alam dunya ieu ruyung kawung minangka pakarang hidup oge sing jadi pakarang anu ampuh anu bisa dipake tanggalan enggoning hidup duaan ngamalkeun dharma hirup nu saluyu jeung dharma baktina tangkal kawung nu teu saeutik paedahna pikeun manusia. Nepi kadinya reg Aki Mursid eureun nyaritana netep kadeudeuh ka jajaka anu dua pang-pangna mah kakarna incu lalaki nungan hiji-hijina harita teh. Karna jeung Widarma nu ti tadi ngadengekeun kalawan sargep pisan. Barang Aki Mursid eureun nyarita nanyah duanana cengkat netep ka Aki Mursid nu harita keur ngargot maseuhan ti corona. Saterusna gaap kana dompet ngusiwel nyieun udu daun kawung. Aki, kumaha? Gahartos sareng katampi pisan naon-naon nu nembe diwejangkeun ku Aki. Ulah kirang pangduana we Ki. Supados abdi duaan tiasa ngamalkeunana
sanaos henteu sagemblengna namu sabeunyereun sasiereun abdi duaan bade maksakeun diri supados aya gunana kanggo kamakran hidup kumbu. Karena ngebrehkeun eusi hatena seja bener-bener ngalampahkeun naon-naon nu digulangkeun ku akina. Syukur Kasep. Sanajan ukur ala kadarna tapi tangtu bakal gede oge hartina pikeun hidup kumbu. Mangrupa hiji sumangan ka batur jenuk pararea pikeun mapag hirup kumbuh nu adil sarta makmur teh. Makmurna mah memang geus nyampak. Tapi adilna tacan karasa. Lantaran ari adil teh aya patula patalina jeung kapribadian manusia oge nu teu bisa dilepaskeun tina kaayaan jiwana. Jiwa nu masih keneh kotor, kapribadianan oge masih keneh aya dina tahapan nu kacida handapna. Anu tangtu masih keneh jauh bakal bisa ngawujudkeun keadilan. Jadi jelas bisa ngawujud keadilan teh jiwa urang kudu bersih heula Kasep. Kudu bersih heula jiwa urang atuh. Kakara bisa wujud keadilan. Ku kituna ku urang geus bisa dikira-kirakeun kumaha tingkat jiwana manusia zaman ayeuna nu mata keadilan tacan keneh bisa ngawujud. Pokona mah para pupuhu anu ngolah nagara, para papayung agung, pupuhu anu ngolah ngaulah nagara lain dulu rasa turunan. Tapi dengan balang-bangan anu jolna ti tatar kulon kaharti beureun ujang. Kaharti. Hah? Tak gitu. Kahartos aki. Karena jeung Widarma saur manuk ne malanana meh bareng. Sakitu oge ceuk rasa aki geus cukup lanan. Kali itu bisi rek ngagoler mah bisi kaberangan isuk mangkaning kapan rek poe keneh anu diteh lainnya. Sumuhun aki. Ada pidu ana we teu boleh-boleh atuh sim kuring maduaan. Sumuhun ki sami abdi oge ki. Sok ayeuna mah geura istirahat heula kali itu nya. Gara ngagaloler heula. Aki Mursid nitah ngarampi. Rupana bae papatahna geus beak atawana memang geus capeun sarta tunuheun. Da eta bae heuaina oge geus mimiti merelek atuh. Nini amahnya kitu keneh ti tadi oge malah geus ngalengut. Ngarojehna geus eureun ayeuna mah ngan pasuta nu masih keneh tagen tacan rengrot-rengrot. Karena jeung Widarma atuh masih keneh baru ringasnaker. Komo boga maksud rek init-initan biasana oge panon teh hese pisan rek dipereumkeunana. Subuh keneh naker saimah-imah geus harudang. Nini amah keur kaprak-keprak di dapur keur nyadiakeun dahareun nu rek miang. Aki Mursid geus anekak ngabarengan nyaneup di tengah imah. Nu rek arinit geus saged sajungeun. Ngadaguan heula lolontong pibekeleun anu keur dibungkusan ku nini amah. Deungeuna ukur asin dibeuleum jeung samal tarasi nu teu digulaan. Sanggeus sagala beres nu rek miang amitan kanu rek ditinggalkeun. Meungpeung poe keneh supaya iuh lumaku ting solongkrong munjungan bari neda-neda berkah salamet. Dipirig ku murbutna Cimata ku kitu teh mah ngaran-ngaran rek papisah jauh munasabah. Mun itu ieu pada ramisak teh pang-pang namah karna teu sirikna ngagukuk ngabaseuhan lahunan nini akina. Atuh jalu didoakeun ku nini jeung ku aki. Masing salamet di jalana ulah pinangih jeung halangan harungan naon-naon ieu teh. Ulah ngambleng nya.
Di geusnya capkeun ka sono mah kanu di lembur eueuh balik deui ka dieu. Bejakeun ka inung hidup katut ka adi-adi. Ini teh teu bisa ngirim naon-naon kitu Kasep. Sumuhun. Mangga Nini. Geus kitu mah atuh karna teu loba carita. Da puguh atuh ti korona karasana manis seuseut. Ukur remaina Cipanon anu beki juuh karasana beratna kerek ninggalkeun Nini Akina teh. Tahun-tahun ngahiji geus gede arek ninggalkeun sanajan moal salidana oge. Tapi tetep be hate mah make ti belat gegedena mah ngarasa melang puguh Nini Akina teh sakitu geus kakolotanana atuh. Meungpeung isu keneh atuh jalu ngarahri neh di jalana. Sok aki kajurungkeun ieu kararanjeun, Da kaburu beurang mah matak walurat tu mampah gerang kete. Mangka-mangka badarat. Leheung, mangka-mangka badarat. Geda leheung mun datang ka nang karuka teh nyampak aya power wahon. Mobil wahon. Upama kabeneran keur eueuh mah pan kapaksa. Kudu digeureuh ngetrik ka ieu ka Sumadra. Sok kaditu geura arinit. Lain aki ngajurung laku ieu mah ngalah lancar di jalanna teh tepi kanu dituju kitu maksudna teh. Jung karna cengkat bari ngusap beungeut anu baseuh ku cimata. Manehna ngoloyong nyamperkeun bapana anu geus manco di lawang. Memeh kaluar ngararet heula ka Ki Mursid jeung ka Nini Amah anu harita naluturkeun. Jajab nu miang nepi ka lawang Dora. Mangga atuh Aki Nini. Heeh sok. Nya sok aditu jo geura lumaku baral geura miang Kasep. Sakali deui karna pamitan geus kitu mah terurat redet deui gidig bae manehna leumpang marengan bapana Katut Widarma. Teu kuat lila-lila mireungeuh pasemono jadi Nini sarta akina sajabana tingariuk alum teh bari ngeyemeng ku cimata. Tinggal renang dina bibir panona harita teh. Sajeroning leumpang teh karna teu lemek teu nyarek. Jongjon nikreuh gigireun bapana. Ngabarengan lajuna angin subuh anu ngahilibir nyiwitan kulit. Raga badagna harita geus jauh ninggalkeun lemur. Tapi ari lelemutanana mah masih keneh tinggalin di imah Nini Akina. Nyaliksik urut ngancigung kablacak nu geus kaliwat. Mangsa ngalaman suka duka sajeroning nempuh kadewasaanana nu pinuh ku carita lalakon hidupna pribadi. Bray nemongan deui ting torojol atra nyacas napel dina bibir panon. Nu lumaku beuki jauh, alam beuki bray-brayan maju ka beurang. Tetenyuan beuki atra sakurilingna. Sedangkan angin subuh nu biasa disebut angin soba tetep ngahiliwir madukan kulit. Pangaruhna matak seger kana badan ngalongsongkeun narik napas nyedot hawa anyar nu dibawa ku hiliwirna angin ti pagunungan. Anu ret kajauhna embutuh mata kelar jeung gagagas. Sakumaha anu kasebut dina sajak dihanap ieu coba urang sebutkeun sajakna. Temong gelar gunung-gunung ngalamuk paul. Remeng-remeng disimbut halimun subuh. Ret kalebak pasawahan nu mayakpak. Pinuh eusi pare keur sedengan rampak. Pecenghul sang surya medal moncorong ruhai burahay. Mapag berang ngusir peuting sinarna hurung dumeling. Nyaangan samadhab papat
tegalan si awat-awat, jurang lebak pasir-pasir padesan rejeng paminggir, pasawahan pilemuran, pasentulan gunung-gunung, kabeh pada ngabagiakeun taya pisan nu kalarung. Walatra pinanggih rasa nikmat pangeran tanpa wangenan. Ukituna manusia mana nu teu tumarima rahmat ilahi saeneng-enengna. Nu keur lumampah tetep ngeureuyeuh, cihike geus jauh kaliwat, nangkaruka geus katonggongan, ngagerdig laju ka pakenyeng, bari pinuh ku harepan susuganan aya mobil nu ka Sumadra. Syukur-syukur munu terus ka Cikajang atawa langsung ka Garut pisan. Bisa kumahangeun meureun bungahna moal capek ngetrik ngandelkeun dampal suku. Bener we atuh. Nepi ka pakenyeng kabeneranana teh keur sepi, taya tutumpakan. Atuh terus bae ngagaredig deui muru ka kontrak Cikupa. Alusna teh ari srog ari rongheap datang mobil wahon geus ngabagug sajungeun pisan miang ka Sumadra narik pucuk teh maksudna mah. Teu hese atuh. Cruk celak tiluan anak marilu datang ka Sumadra kabiruyungan deui ku milik kabeneranana teh mobil kontrak reka Garut pikeun narik peti-peti teh ka stasiun kareta api. Atuh lumakuna teh teu mata kripuh teuing. Pas sore oge geus anjog ka kota Garut anu saterusna ngagaredig ka Leuwi Daun. Tidinya celak kana sado nu ka Bojong Salam. Nepi ka Bojong terus ngeureuyeuh deui mapai-mapai jalan gede nu berasna kadungus cilik. Tidinya kebat muru ka Gadog nu teu jauh pernahna ti situ bagenit. Memeh magrib oge atuh tiluanana geus nepi ka imah harita. Ari rongheap datang ka beneranana teh pangeussi imah keur tingrariung ngadago magrib. Maeroh katut Nyi Mirah sarta Nyi Umi ting korejat ngabageakeun nu datang bari rungah ringgeuh lantaran pasuta dibarengan kudua jajaka. Tiluanana pada parangringeun nu mana ari karna kukitu teh mah papisah lain mangsa sakedeung atuh. Waktu ini dibawa ku akina teh umurna kakara kurang leuwih 8 tahun. Ayeuna datang deui geus jajaka. Teu heran atuh lamun bakal pahili teh bakal saru mana karna mana Widarma.